anu jadi ibu kami, anu jadi sadere kami, nyaeta sing saha anu tumut sarta ngalarapkeun pangandikan Gusti. Pamirsa, hiji waktos Gusti Yesus nuju ngawulang di hiji tempat, rupina aya ibu Gusti Yesus sareng saderek-saderekna hoyong nepangan ka Gusti Yesus. Teras murid-murid laporan ka Gusti Yesus nyangemkeun, Gusti, itu di luar aya tuang ibu sareng saderek Gusti hoyong nepangan ka Gusti. Gusti Yesus ngawaler ka murid-muridna, anu jadi ibu kami, anu jadi saderek kami, nyaeta sing saha anu tumut sarta ngalarapkeun pangandikan Gusti. Saha-saha anu tumut sareng ngalarapkeun pangandikan Gusti, eta ibu kami, eta saderek kami. Hayu Bapak Ibu, urang janten saderekna Gusti Yesus ku jalan tumut kana pangandikan Gusti. Gusti Yesus ngaberkahan. Amin.